Assalamualaikum, tepang deui sareng ibu di channel YouTube Kamila Atalia. Orang sesarangan diajar bahasa Sundanya. Tapi tong hilap sekali deui, tulis deui nami sareng kelas hidup dina kolom komentarnya. Sakantenan upama hidup aya patarosan tiasa ditaroskeun dina kolom komentar. Ayeuna urang diajar ngeunaan kaulinan barudak. Minggu kamari murid-murid ibu parantos maca ngeunaan kaulinan barudak. Ayeuna urang bahasa sarangan ya. Kaulinan barudak teh mangrupa kamonesan anu biasa dilakukeun ku barudak dina mangsa keurineh. Kaulinan barudak tradisional ieu tiasa dilakukeun ku sorangan, tiasa dilakukeun ku duaan, atanapi ku lobaan. Salieun ti eta, kaulinan barudak oge aya anu khusus pikeun kaulinan awewe, aya pikeun lalaki hungkul, atanapi tiasa diiluan ku awewe atanapi lalaki. Upama nili kana prak-prakanana, atanapi kana tata carana, kaulinan barudak teh aya anu kaasup kana olahraga tradisional, aya oge anu deukeut kana kasenian. Kaulinan barudak anu kaasup kana kasenian eta mah biasana kaulinanana sok aya kakawihanana atawa kaulinan eta teh biasana kudu bari dinyanyikeun. Upama galah, boy-boyan, sondah. Tah eta mah kalebetna kana olahraga tradisional. Tah upama ku urang dipasing-pasing atawa dibagi-bagi dumasar kaulinan anu ngalakukeunana. Upamana misal ku awewe. Nah, ku awewe mah misalna simar, aya backland, aya anjang-anjangan, aya sonda, aya congklak, sareng aya encrak. Atanapi nu sanesna bebepean. Terang bebepean sapertos kieu. Nah, eta bebepean. Aya anu pikeun khusus lalaki. Misalna langlayangan, tuluy, papanggalan, tuluy, gatrik, kolecer, aya sorodot gaplok, jajangkungan, ngadu kaleci, atanapi pepeletokan. Terang pepeletokan? Kantos amang pepeletokan? Tah ayeuna mah urang bahas hiji deui anu kaulinan anu biasa dilakukeun ku awewe sareng lalaki. Misalna oray-orayan, tuluy, terus ucing-ucingan, cinciripit, ucing sumput, sasalimpetan. Pokona mah eta kaulinan barudak anu tiasa dilakukeun ku awewe weh lalaki. Tuluy upama dumasar kana prak-prakanana, tadi mah kan dumasar anu ngalakukeunana, ayeuna mah dumasar anu prak-prakanana. Ya. Anu dibarung ku kakawihan nyaeta oray-orayan. Terang oray-orayan. Oray-orayan luar lehor mapai leuwi. Tong ka leuwi di leuwi loban nu mandi. Terus gitunya. Tuluy aya deui. Tulang bajing kacapit ukul pare bulu pare seseketna. Jol padalang mawa wayang gegek no. Siapa ini tangan siapa? Tapaci eta contona naon namina nu teh? Cing ciripit larasnya cing ciripit.
Terus naon deui anu aya di barungku kakawihan? Aya oge perepet jengkol. Kumaha laguna? Mohon leres nu etanya aya oge ucang-ucang angge teras di dieu tiasa diawas ya tah ieu anu biasana ngangge kakawihan. Upama anu teu dibarung ku kakawihan mah sapertos tadi oge disebatkeun misalna teh galah teras sondah bebepean naon deui congklak teras langlayangan tuluy naon deui seueur pisannya. Saanyana kaulinan barudak Sunda teh seueur pisan. Aya anu tata carana teh sami tapi beda ngaranna kumargi benten daerah misalnya teh. Upami di Cianjur mah main sondah namina teh. Upami di daerah sejen mah namina teh engklak. Rupi-rupinya tapi prak-prakana mah sami namina hungkul nu benten. Kumaha wewengkonna? Hidup masih keneh main kaulinan barudak tradisional henteu? Sering keneh nimu henteu? Upami sering nimu berarti masih keneh hirup eta kaulinan barudak teh. Upami tos teu aya berarti mung namina hungkul ayeuna mah. Tah kulantaran kitu urang sadaya salaku orang Sunda atanapi anu cicing di tanah Sunda kedah terang aya kaulinan tradisional. Ulah main PUBG wae nya, ulah main Mobile Legends wae nya. Urang main kaulinan tradisional anu leuwih resep, leuwih sumanget, leuwih nyehatkeun salira urang, awak urang. Tah kitu kumaha ngeunaan kaulinan barudak parantos ngartos? Ya, kaulinan barudak anu tradisional mah tadi parantos dibahas. Anu modern oge hideep kantos apalnya teu kada dibahas eta mah da hirup keneh dugi ka ayeuna nu modern mah. Tah hideep mangga pancena hideep kudu nyaritakeun kaulinan anu dupikeun resep ku hideep. Ya, anu tradisional tadi. Hideep paling resep anu mana? Ieu patarosanna nanya. Kahiji iraha hideep pangakhirna ngalakukeun kaulinan. Ya. Kadua jeung saha ngalakukeunana. Katilu di mana tempatna sareng iraha waktosna. Kaopat kumaha prak-prakanana. Semisal contoh ibu pangakhirna ngalakukeun kaulinan misal backland. Tulis nomor hiji jawabanana backland. Jeung saha ngalakukeunana sorangan misal. Teras di mana tempatna di imah pas sore. Teras kumaha prak-prakanana. Prak-prakanana teh berarti tata carana. Ku hideep dijelaskeun kumaha carana kaulinan nu ku hideep dipilih. Kan ibu mah tadi backlandnya. Misalna teh urang kudu boga kubukna, kubuk sareng sarta bolana. Kayak dialungkeun bolana, diawurkeun kubukna, si bola ulah nepi ka murag ka handap bari urang mawa kubukna. Pokona mah dijelaskeun dugi ka akhir tata carana atawa prak-prakanana. Kitu hungkul pancena. Ku hideep ditulisnya patarosan ieu dina buku catatan hideep teras jawabanana. Sakitu pedaran ngeunaan kaulinan barudak. Upami aya patarosan, sumangga tiasa langsung ditaroskeun dina kolom komentar. Tong hilap anu teu acan subscribe, mangga di-subscribe heula supados urang tiasa sasarengan diajar bahasa Sunda. Tepang deui minggu payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.